Dina dintenan Senin wanci carang cangtihang mun jaman kiwari mah jam genep isuk nalika ricitna manuk seorna angin anu nebak kana dahan tetangkalan kitu deui langit anu bengras nu milomarengan mapaesan kana indahna alam Pasundan. Wanci kabarangnakeun nyaeta di palebah lebak jero katingali sababaraha urang wanoja keur nyareuseuh di sasak gemreng nu aya di pentaseun Cukang Haur. Kitu teh we kangaran kumpulan wanoja mah ngawarangkong ngalir ngidul arocon seuk komo anu ceureuh mah aya wae eta ge bare cekak cekikik mun jaman kiwari mah tren bahasana ngagosip. Tapi ari salah sahiji wanoja nu pangmen cerangna nu nalah nyeri di atika mah bisahkeun diri da pugu rek mandi di pancuran cai nu sakitu genclang herang nu bijil dina mata cai di palebah tonggo hanapeun angkar tamiang. Ini rindi antika wanoja geus rupa kembangna desa kahuripan perawakana jangkung leutik rambut panjang ngarumbai irung bangir halis nyeripit hideung ceureuleuk sora cocana lir purnama panenteuna seungit kasturi angseuna kulit lir inten mutiara paribasana matak disoledat kutu dijalikeun tuma bakat hingku glowing na ieu wanoja. Nyeri di antika wanoja nu geulis rupa teh anak semata wayang pupuhu desa kahuripan nu mangrupikeun jawara kolot nu geus sohor nyaeta Ki Mamad. Salian teh eta Ki Mamad teh sohor ku someahna sarta bijaksana dina jeung hareupan sagala rupa pamohalan keluh kesah masyarakat atawa pangisi lembur nu aya di desa kahuripan. Tulung tinulung kanu lemah numpes tindak laku kajahatan. Wanoja anu keur nyareuseuh di sasak gemreng teu saladar jeung teu ngeuh yen di palebah tonggoh tukangeun heuririmunan tangkalahan jeli aya sapasang mata nu keur merhatikeun ka Nyai Riantika kukursukan di tempat nu rada nyingkur atawa rada bunyi nu ngintip teh tayalian si Ubed geuningan Amuing sumangka kieu wanoja teh yeuh haduh popal bidadari desa lumayan mun dibawa ka ropok aing. Si Ubed teu sadar ditukangeun manehna jol datang si Dadang bari leungeun katuhuna nepak kana tatak si Ubed. Puguh we si Ubed ngorjat ruas ngegrewek kembali ka tukang ngegebeg bari mureleng. Ruas anjir kurang ajar selaing ya ari manehna naonan dang ngacaukeun suasana anjir dodet ku aing ra ruas aing si Dadang kalaka cecengiran cigah nu atoh nakeranan ningali batuna ruas teu lila si Dadang nyarita kendaeun maneh di dieu Ubed rek ngintip maneh banyak kuring teh berbagi sawa bari diharudung ku sarung segala rupa Si Ubed langsung ngabodol leungeun katuhu si Dadang keheul sigana teh bari nyarita repeh Dadang tong omong bisi kanyahoan kenoran ngomongna atuh anjir cicing di dieu dongko wede kalem atuh Bed kalem we kalem tenang cicing di dieu. Sedangkan Nyai Riantika culak cileuk ningali ka sabeneran eta pentepatan da puguh kadenge sora anu ngirewek tayalian sora si Ubed. Nyai Riantika ngagrendeng ngomong sorangan sora naon eta ciga sora jaman nu ngagirewek sigana mah aya nu ngintip
kurang ajar pisan. Aing kudu buru-buru balik kayak kieu mah ya. Nyai Rini Atika rikat langsung merenan pakaian anu geus diseuseuh bari ngagero ka baturna ngajak balik ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Ubed rada amekeun sigana mah ka si Dadang jeung hanjelu ku kadatangan manehna anu geus ngacaukeun situasi. Harita si Ubed mureleng nyak beureum beungeutna bari nyarita ditujukeun ka si Dadang. Gara-gara maneh jadi nanti Kanjeng Wanoja sejen balik bener-bener maneh mah pengacau dang jangan pucuk digirang ya teh ya. Anjir si Dadang ge teu narima ari kudu disalahkeun mah da teu apaleun yen si Ubed teh keur ngintip para wanoja geulis rupa nu keur nyareuseuh di sesak gembreng. Pampang nama ngintip ka Nyai Rini Atika. Harita kene si Dadang kada caritaan. Beuh, kuring teh apa maneh ngintip ari panyate keur naon? Ceuk kuring mah udah we atuh. Piraku bagaean musila teu bisa digunakeun mah. Mun geus beunang cangkalak we. Bener teu? Urang culik kuduaan we teu. Geus kitu mah bawa we ka panembukan urang, bener teu? Si Ubed ngahuleng sakedeung cigah nu keur mikir teu lila nyarita. Tumben utek maneh encer hade dah pamikiran teh. Ayo urang udag mesti kabur jauh, mesti ninggal hanjalo jurus bajing loncat. Hiya corelat geus kitu mah marenehna duaan leumpang gancang atau lupat leutik sakali-kali mah ngagajeng luncat. Tuh gini geus katembong bed. Ayo burukeun gojong jelijeg ceregedeg. Si Ubed jeung si Dadang geus aya di hareupeun Nyai Rini Atika jeung saurang deui nu nalah Nyai Arum Cendana. Harita pating jararit ruas ningali dua orang lalaki nu geus ngagajreng di hareupeunana. Sieun di kukumaha mata nu genit jelalatan ngareret ti handap kaluhur. Nyai Rini Atika ijit ningali kalakuan si Ubed jeung si Dadang anu geus ngahalangan. Alah, aya naon ieu? Anjeun handek naon? Nyi Arum nyamungan caritaan. Kada ce, anu duaan eta mah rada ceureuh ce, kumaha nu nyurita mah ce, sumulikeun awewe. Kada ce, anu mana? Eta ce anu genyor eta ce. Anu kongsi satruk teh ya teh. Naon ce, eta mah rada ceureuh mah. Kada ce, kejemung teh leungeus ce. Kurang ajar. Si Ubed nyarita barung jeung seuri. Hayu neng geulis ngiring ka akang. Da moal di kukumaha ku akang ge beura ge saoles dua oles mah matak peureuh deui ka akang na oge. Hayu neng geulis siap. Si Dadang ge hayang we milu nyarita. Beri laki itu negelis teh bed urang micen deui waktu urang cangkalak we mumpung sasaha kenae nu sajian mah dompet mah dua urang bisa kabawa. Si Ubed notok urat penting pikeun ngalumpuhkeun dua urang wanoja awakna teu bisa usik teu walakaya ngan ukur bisa culak cileuk jeung teu bisa ngagorowok sanajan meta turung ge leuleus daya pangawasa. Geus kitu mah duanana dipanggul sewang-sewangan ninggalkeun eta patempatan rek dibawa ka pademukan si Dadang nu aya di Pasir Haur kawilang tempat nu jauh ka pilumuran. Sedengkeun wanoja nu sejen mah geus baralik
ka imahna sewang-sewangan. Sajeroning ngalumampah baluruh ka pasir haur dibarengan ku lempang gancang, sakali-kali mah lumpat sangkan teu kaburutan di jalan. Tunda anu kacarita urang caturkeun di tempat sejen nyaeta di jalan Satapak nu aya dilebakeun pasir haur. Katingali aya saurang jajaka nu kasep rupa nelah Jaka Sukma manehna keur mindah-mindahkeun batu ku tanggungan ti wahangan ka tumpukan batu nu geus meunang ngagunukeun ti sababaraha poe ka tukang. Teu karasa geus waci harieum beungeut. Mun jaman kiwari mah jam 7 peuting. Harita kercaang bulan meujeuhna reureuh disambung deui dina poe isukan. Sajeroning ngalumampah ka pelemburan ngaluatan jalan Satapak, harita Jaka Sukma ngadadak ngeureunkeun lengkahna kusabab ningali dua orang lalaki lempang di cukang haur bari manggul saurang wanoja sewang-sewangan. Jaka Sukma nyimpen heula tanggunganana rikat nyumput di balik ririmunan tangkal cau bari ngagerendeng ngomong sorangan, "Walah, saha tanya dua orang lelaki manggul seorang wanoja sewang-sewangan. Mun sedik-sedik mah ciga si Ubed, nu saurang deui mah sigana eta mah si Dadang geuningan. Kurang ajar nyin onar deui wae si Raja Boson teh, si Raja Medut, dua jago silat tapi jahat jeung kejem. Nyalahgunakeun pangartina pikeun nines nu lemah. Kuring asa apal deui ka dua wanoja nu geulis rupa teh. Pikeun ka teu walaya kitu kacida." Jaka Sukma nyokot batu kerikil leutik sagede siki ramutan. Disintrekeun ngarah kana juru panon si Ubed. "Setes anjir nyeri panon aing anjir. Saha nu geus ngalakukeun tindakan kieu nya? Saha itu nya? Saha si aing wani kaluar ulah kecing anjir. Kurang ajar. Aduh nyeri dang Si Dadang ningali kasabeneran eta patempatan bari susumbar, "Kaluar kumaha wani pisan kana urusan jeung aing duaan bosan hirup selaing. Kurang ajar, keluar." Si Dadang jeung si Ubed silih reret. Teu lila si Ubed nyarita ditujukeun ka si Dadang. Iya jamat teu bisa diatepkeun dang. Soalna bakal ngahalangan kana urusan urang dang Kenai Bet, tungguan we di dieu jalma kitu mah Bet. Sakedeung lagi pasti bakal nemokeun diri Bet. Sugan we bakal nemokeun diri da si babenguk teh Bener we katingali aya jirim ngajorelatna Jaka Sukma di palebah tonggoheun cukang haur kejeleng jergedeg jalijeg. Dina sababaraha lengkah Jaka Sukma geus aya di hareupeun maranehna duaan. Si Dadang melak cangkeng bureleng nyiak beureum ambek teu lila nyarita, "Iya geuningan babengukna teh Bet.
Nu nyintang juru panon sobat aing teh ku batu leutik. Kurang ajar si laing, geus bosan hirup si laing. Jaka Sukma seuri leutik teu lila nyarita. Cek atuh geura tarobat euy geus kolot teh. Onar wae kalakuan teh. Si Ubed geus hayang milu nyarita sigana teh bari melak cangking. Si laing ulah pipuluan kana ieu urusan budak ngora. Kecuali mun hayang nangkarak baeut si laing. Si Dadang ngamimitian narajang kanu jadi lawan bari nyarita. Papageun japi pai ka kolot si laing sia. Hiya gajlung koleang. Si Dadang ngalayang ngibakeun panarajang tajongan suku ngarah kana iga burung Jaka Sukma. Hauk siuk jerelat plos. Hauk siuk jerelat plos. Trang trang trang. Kitu teh we Jaka Sukma tuluy-tuluyan deui we nyingkahan panarajang si Dadang. Harita katingali si Ubed greget cigana teh ningali si Dadang yen panarajangna tacan keuna kana sasaran. Tuluy we kana tempat kosong. Harita si Ubed ngagorowok ti kajauhan. Dang, sok-sok aduh darungna ulah diulinkeun kitu euy. Micen waktu ieu teh kacau. Si Dadang ngareret sakedeung ka si Ubed bari ngagereneng ngomong sorangan dina jero hate. Wah, goblok si Ubed euy nganggap enteng ka diri aing. Kurang ajar teh. Dia si Ubed euy. Dina keur kaayaan kitu aya kesempatan pikeun Jaka Sukma pikeun narajang. Harita Jaka Sukma ngasupkeun panarajang ketigang leungeun katuhuna ngarah kana punduk lawan. Hauk siuk jerelat. Si Dadang ngagero nahan kanyeri. Panarajang susulannya eta tajongan suku katuhu Jaka Sukma ngarah kana iga burung si Dadang. Hauk siuk jerelat. Kadua dampa leungeun Jaka Sukma ngagedor kana dada lawan. Hauk siuk panarajang susulan mangrupakeun tajongan kena kana dada lawan. Awak si Dadang ragrag ngageleser kana amparan cukang haur gepruk sarason. Taya pamuntangan ragrag ti cukang haur ngalayang awak si Dadang ragrag kagawir ninggang kana daunan takal jengjen. Krusuk. Saterusna digujubar kauhangan nu kerecah caina. Gujubar. Bari ngaluarkeun getih dina jur bibirna nu haneut keneh ngagero nahan kanyeri. Sedengkeun si Ubed ngaluarkeun senjatana nyaeta pedang cagak orai nu disoren dina kadua belah cangkingna. Moncorong matana teu lila nyarita. Si laing geus ngaganggu kana karep jeung kahayang kuring. Ulah kaduhung lamun si laing tilar dunya nangkarak baeut sia. Jaka Sukma seuri leutik. Harup jeung paeh lain andika nu mangtukeun. Ayeuna mah urang buktikeun we. Si Ubed narajang teu heula. Da puguh manehna geus kreget hayang narajang. Bari nyarita. Tong bating babacot si laing. Dasar babanguk teh. Si Ubed ngagajeng luncat miheulan narajang. Bari ngagero. Rasakeun keampuhan pedang cegak orai. Hiya. Guajleng. Kadua pedang cegak orai ngilang ngarah kana dada Jaka Sukma. Silih genti jeung katuhu. Hauk siuk jerelat plos. Set 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 plos.
Jaka Sukma rikat nyingkahan panarajang lawan ngan hanjakal tajungan si Ubed ngarah kana dada lawan teu bisa disingkahan deui ku Jaka Sukma. Hauk syuk jerelat set syuk jerelat Jaka Sukma ngagerok nahan kanyeri. Jaka Sukma nyokot regang garing pikeun nandingan pedang cegak orai kumaha sakumna pedang we. Sedengkeun si Ubed seri sinis ningali Jaka Sukma ngagunakeun regang garing pikeun nakis pedang manehna. Geus teu waras si laing Jaka Sukma. Regang garing rek dipake nakis pedang kuring. Jaka Sukma ngatur napasna teu lila nyarita. Orang buktikeun we keampuhan ieu regang garing. Ijen jajaten keur lumangsung di luhureun cukang haur, hujan leutik ngarerinci ngilu marengan. Anu keur tarung teu sadar yen di tempat sejen nyaeta di jalan Satapak lebakeun cukang haur katingali si Tuan Berenden jeung ajudana nu neulah si Segi keur lalempang maluruh ka paguron Cakar Elang. Geus kitu we diparengkeunna harita ngaliwat ka jalan Satapak. Si Segi harita nu miheula nyarita ditujukeun ka Tuan Berenden. Maaf Tuan Berenden, kita berhenti dulu di sini sebentar Tuan Berenden. Tuan Berenden ngeureunkeun lengkahna bari netep antep ka si Segi teu lila nyarita. Oh, ada apa Segi? Kamu orang kenapa harus tiba-tiba berhenti di sini? Saya sepertinya mendengarkan ada orang yang sedang bertarung Tuan. Seperti suara bentrokan pedang Tuan. Hawar-hawar memang kadenge suara bentrokan pedang. Da sidik jarakna teu jauh ka cukang haur tempat nu keur tarung. Belendrang. Oh, ende kalau begitu kita harus cari sumbernya di mana? Si Segi teu lila nyarita deui ka Tuan Berenden. Sepertinya berada di atas cukang haur Tuan. What is a cukang haur Segi? I don't know. Saya tidak tahu apa itu cukang haur. Si Segi netep antep ka Tuan Berenden teu lila nyarita. Cukang haur itu adalah jembatan yang terbuat dari bambu Tuan. Dalam bahasa suku Sunda Tuan. Oh, jadi begitu ya. Oh, thank you. I understand. Ayo kita cari Segi. Baiklah Tuan. Si Tuan Berenden jeung si Segi nyumput di balik kerimunan takal hanjeli. Merhatikeun nu keur tarung antara Jaka Sukma jeung si Ubed. Harita si Segi nodongkeun bedil di balik kerimunan anu jarakna rada deukeut. Tina hitungan katilu si Segi narik pelatukna rek nembakeun pelor ke arah target. Nah dihalangan ku Tuan Berenden. No, jangan dulu Segi. Jangan dulu. Si Segi geus terlanjur. Geus teu kapalang deui. Pelorna nembak ke arah ka mana karep. Ku sabab karupa ku leungeun kencana si Tuan Berenden. Si Segi ngareret ka Tuan Berenden teu lila nyarita. Maaf Tuan, saya telah ceroboh Tuan. Sekarang kita harus bagaimana Tuan? Oh, kamu orang lain kali harus sabar. Jangan ceroboh dalam bertindak. Sekarang kita lanjutkan perjalanan sebelum mereka tahu keberadaan kita. Come on. Siap Tuan. Sedangkan nukar tarung ngeureunkeun heula tarungna bari ningali kasebeneran eta patempatan. Si Ubed ngagerendeng ngomong sorangan dibarengan ku getih anu kaluar tina juru bewirna anu handeup keneh jeung leungeun anu asa komper. Cilaka anjir.
dengar cadas mun kayak kieu mah ijen pangartian leuwih punyul tibatan aing si bebenguk teh kurang ajar jeung kudu aya suara bedil segala rupa jika nama aya urang asing ngeulu nimbrung anjir kata mah runyem urusan aki mah aing kudu ninggalkeun ieu patempatan ieu mah ya. Harita si Ubed nyarita ditujukeun ka Jaka Sukma. Ieu tarung tak calon nekasan sih bebenguk. Lain waktu kuring rek nyin balitungan jeung si laing si Jaka Sukma. Bebenguk. Hiya! Curelat buajeleng les. Jejak si Ubed ngaleungit ninggalkeun eta patempatan. Jaka Sukma ngareret ka belah kulon Nyai Rini Atika ngan ukur bisa culak cileuk. Da puguh ditotok urat pentingna jadi teu bisa gerak jeung ngomong ge teu tarik. Kitu deui Nyi Arum oge malahan mah leuseuh pisan awakna.